cinta teh buta kejar kemandang harta bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa cenah yang penting cinta kejar yang penting sayang bohong geningan bohong cinta dan sayang sakapeut racun ngalayang begang makan ngalayang dina impungan ngalayang dina lamunan ngalayang kok kelebatan cenah eta disatia kejar eta digumela bohong akang mah geningan bohong anjeun jali dina janji nu pasini cenah cinta teh buta kejar kemandang harta bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa cenah yang penting cinta kejar kemandang harta bohong geningan bohong cinta dan sayang sakapeut racun ngalayang begang makan dina impungan dina lamunan ngalayang kok kelebatan cenah eta disatia kejar bade gumela bohong akang mah bohong anjeun jali dina janji nu pasini cenah cinta teh buta kejar kemandang harta bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa cenah yang penting cinta kejar yang penting sayang bohong akang mah bohong cinta dan sayang
maksudna rek meuli padi eta meuli mati bapak tani eta diceper ku air mancur atawa ku banyu biru tuluy meuli tales tempung tetinggalan sidang emas elopana 39 hargana nanti enam ibeng ketuk upetambang diasakan dina raseng dicayan dina gentok uyahna di gudang garam Samsu kusir kiritik itu ditumpahkan ku subia ada ditariku tapi kuda loncat taman mancat gunung maksudna rek meuli padi eta meuli nanti bapak tani diceper ku air mancur atawa ku banyu biru tuluy meuli tales wetuk eta ketinggalan sidang emas lopana 39 hargana tiga enam ibeng ketuk upetambang eta diasakan dina raseng dicayan dina gentong uyahna di gudang garam
pun lanjut memakai hari semangat ujung balik subuh sudah ucu kagereha bebeja resep seni suara seni Sunda nu mekar kurang kedah ikhtiar rupi sinden nak ketarik lelu gedayang ngalirik tungtung na kabung bulengan
lamun ngadenge sorana kendang tepak jaipong jeung wajidoran ahli ngibing mah geus biasana kerendekan kasenian Sunda di zaman ayeuna sinden bisa ngibing lepa nu resepna halus nyagoyang jeung halus rupana pasti loba pisan nu minta laguna goyang digoyang goyang digoyang goyang digoyang lamun ngadenge sorana kendang tepak jaipong jeung wajidoran ahli ngibing mah geus biasana sok kerendekan goyang digoyang goyang digoyang goyang digoyang lamun ngadenge sorana kendang tepak jaipong jeung wajidoran ahli ngibing mah geus biasana sok kerendekan kasenian Sunda di zaman ayeuna sinden bisa ngibing loba nu resepna halus ngagoyangna jeung halus rupana pasti loba pisan nu minta laguna goyang digoyang goyang digoyang goyang digoyang lamun ngadenge sorana kendang tepak jaipong jeung wajidoran anu ngibing mah geus biasana sok kerendekan goyang digoyang goyang digoyang goyang digoyang lamun ngadenge sorana kendang tepak jaipong jeung wajidoran anu ngibing mah geus biasana sok kerendekan kasenian Sunda di zaman ayeuna sinden bisa ngibing loba nu resepna halus ngagoyangna jeung halus rupana pasti loba pisan nu minta laguna goyang digoyang goyang digoyang goyang digoyang lamun ngadenge sorana kendang tepak jaipong jeung wajidoran ahli ngibing mah geus biasana sok kerendekan
Kanggo ka Bapak Asep Kurnia, Ketua Paguyuban Pasundan, si ganteng kalem teh ucu. Iha. Oke, kanggo ka Bapak Profesor Didi Turmuji, Bapak Agus Rasidi. Oke, kanggo ka Ibu Bidan Ratnawulan ucu. Oke, ka Bapak Veteran, Pak Isep Karek Padedi Hadian ucu. Pak Apip. Oke, khusus umum nama kanggo keluarga besar Paguyuban Pasundan sadayana. Paguyuban Pasundan nah katara ayana karasa mangpaatna. Iha ucu. Pasundan hayu sapengketan. Pasundan ciciren ke Sunda. Pasundan nu boga sipa saamparan sapengketan. Raketkeun sing leuwih ngahiji sasarengan ku akhlak agamis. Silih asah, silih asih, silih asuh wujudkeun kemah ripah repeh rapi. Iha. Pasundan yuk sapengketan kareus keur balarea rahayat masing raharja sapengketan kepakia-kia kir ngajunjung ajen Sunda agama rejeng bangsana pengkudina hiji udagan nyenda nyantri jeung nyakola. Aturan ucu kanggo ka Bapak Asep Kurnia, Ketua Paguyuban Pasundan anu soleh lea ucu. Oke, kanggo Bapak Apip teka kantun kanggo ka Bapak Wakil Bupati Sumedang. Aturan deui kanggo ka Bapak Haji Dr. Nuroni Ibu, kanggo Bapak Ari Sandi. Oke, teh hilap Bapak Haji Sobandi, kanggo ka Ibu Eli teka kantun Bapak Haji Ute, Bapak Yogi Yaman, kanggo ka Bapak Ade Rohana ucu. Sareng Padidi ucu. Ayo urang silih asah, silih asih, silih asuh urang sabengketan ucu. Pasundan hayu sapengketan. Pasundan ciciren ke Sunda. Pasundan nu boga sipa saamparan sapengketan. Raketkeun sing leuwih ngahiji sasarengan ku akhlak agamis. Silih asah, silih asih, silih asuh wujudkeun kemah ripah repeh rapi. Iha. Mana nyeri teuing ciri ati ditamelakeun bebenang ku disabara aduh ieu tega teuing indit sore kurnyung suku hati tunduk muka kentulang batin nyeri ciri sorangan aduh alah ieu tega teuing nyeri kamu pemang diuparan kajen tutumpuran pengket tepanasaran mengpengorak kene mumpung urang can batian pekera serakeun talak tilu sakalian nyeri moal pemang diuparan kajen tutumpuran pengket tepanasaran mengpengorak kene mumpung urang can batian pekera serakeun talak tilu
tilu sakalian untuk putuh lalaki curali boga rasa sok ieu aing terobak teu eling-eling aduh Allah ieu tega teh teuing mana nyeri teuing ciri hati ditamelakeun teu beunang ku disabaran aduh lah ieu tega teh teuing indit sore kurenyong geus subuh abdi tunduk muka tungtulan batin nyeri jerik sorangan aduh Allah tega teh teuing nyeri semua penang diubaran kajen tutup uran pangket teu panasaran pengorang kene mau pengurang can batian pek geras-gerakeun salat tilu sakalian nyeri semua penang diubaran kajen tutup uran pangket teu panasaran pengorang kene mau pengurang can batian pek geras-gerakeun salat tilu sakalian itu putuh lalaki curali boga rasa sok ieu aing terobak teu eling-eling aduh Allah ieu tega teh teuing mana nyeri teuing ciri hati ditamelakeun teu beunang ku disabaran aduh lah ieu tega teh teuing indit sore kurenyong geus subuh